Wal ilmun nafi wa huwa ma yazidu fi basirika bi uyubi nafsika. Nu disebat ilmu nafi urang ilmu urang manfaat teh nyaeta di mana urang di pasihan basirah. Basor teh ieu mata, lamun basirah ieu punten nya. Aya mata hate. Aya jalmi gaduhan mata tapi teu gaduh mata hati. Aya jalmi gaduh mata hati, aya nu gaduh mata. Aya jalmi teu tiasa ninggal tapi gaduh pencerongan hatena kieu. Ada sifat basirah. Jalmi anu ilmun nafi teh gaduhan mata hati bi uyubi nafsika. Terang kana aib dirina sorangan. Ya, udah adanya. Urang teh jalmi hina, apa urang teh? Tapi mun teu apa kan diri sorangan adigung we urang teh. Gede hulu. Jalmi anu ilmu nafi mah harumaoskeun. Abdi teh jalmi naon dibanggakeun ku jelema. Abdi jalmi hina, makhluk hina, lahir dina kaayaan hina, maot dina kaayaan hina. Urang dilahirkeun tina cai mani, teras hirup mamawa tanyi, maot jadi bangke mani teh. Naon mulyana jalmi teh? Mulyana jalmi mah dimuliakeun ku Gusti Allah. Gitu. Teu aya baheuna urang mah. Lamun urang apal kana aib urang teh jalmi hina gitu. Saes jalmi anu mulia urang teh. Maka eta ilmu urang napi bermanfaat. Harumasakeun urang teh hina. Teu aya kamuliaan, beunghar hina, da urang mah dibeunghar ku Gusti Allah. Pinter hina urang mah dipinterkeun Gusti Allah. Gaduh naon urang sih dina otak urang da otak kagungan Gusti Allah. Beunghar naon urang da beunghar ge dibeunghar ku Gusti Allah. Soleh naon urang da disolehkeun urang Gusti Allah. Teu gaduh naon-naon urang mah. Tah kadinya. Bi uyubi nafsika. Apa kana aib diri da ku Allah teh urang teh ditutupan we aib urang teh. Tapi urang kedah harumasakeun kana diri. Geuningan urang teh loba kawirang urang teh lamun dibolekerkeun mah moal tamat-tamat. Nu mah urang teh